Nan mana eureun? Iya mah duit. Mana ningali duit menang mang teh? 5.000. Bagi dua tong. Untuk aing aku beli bakso heula. Tapi mana boga hutang ke orang goceng? Isuk deui we aing teu kuat yang beli bakso. Aing yang mie ayam di sanguan. Aing teu kuat lapar yang beli bakso. Seru aing oge lapar goblok. Aing teu kuat anjing. Anjing teu Aing teh yang beli kuat, bakso. mie ayam goblok. Aing teu kuat. Anjing. Merebut kenaon? Iya, manggil duit 5.000. Si itu boga hutang ka abi. Sabaraha? 5.000. Mana duitna? Iya. Tah, ieu mayar ka 5.000 merenang si ieu hutang. Ieu ka maneh gitu, heeh. Mana hutang ka urang 5.000. Hutang naon? Ai ut basa iya geuning beli bakso. Si geuning beli aing 5.000. Tah, ayeuna ieu lunas. Heeh. Lunas si duit teh kok kan cek euy cing. Kita lunas duit teh nya. Hutang ieu jeung ieu beres tah supaya teu ribut mah. Ieu dek ku abi dibawa duitna. Jadi aman mah ribut. Ya, iya sok carak we. Tah, mun kitu atuh aman itu. Nah, asal dieureut teh. Kumaha maneh naon? Kumaha aing oge dali sarua. Aing teu boga duit. Aing sarua teh boga duit. Jadi beli mie ayam teh jadi lapar aing. Aing ge bagong bakso teh Ke jadi. maneh da. Jadi we duit dicopot ku batu. Maneh. Tuh, ya kumaha?